Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Zakia Intan Maula di kelas 12 MIPA 7. Tepangkeun nami abdi Asma Sausan di kelas 12 MIPA 8. Oh, mohon ditampi. Ditampi, Bu. Ibu kunaon ti tadi ngedel wae? Dieueuh atuh, nuhun. Nya kumaha teh cicing wae. Pan salah kita gawe di luar kota, jarang balik ka imah. Laras, Bu. Kabar, Bu, nu namina rumah tangga mah pasti aya bae masalahna. Mohon leras ai kadinya nama. Tadi pan ai kapikiran mah ya kumaha atuh. Nya mohon lah, pan salah kinu bager mah nu aya waktos kanggo kulawargina. Nu penting mah aya rasa tanggung jawab jeung bisa diandalkeun. Aduh, salah ki abi pisan atuh eta mah. Teras eta si ibu kunaon kana garena kitu? Oh, teu iman teu kunaon. Ah, manya teu kunaon. Eta kunaon? Nyor bae ibu aya naon, ambil biasa dibantosan. Ieu mah masalah rumah tangga biasa. Siga nu KDRT eta mah. Aduh, kumaha ieu Ibu RT? Atuh pamilaras mah teh ku abi bade ditindaklanjuti. Atos sabaraha lami eta teh? Atos 2 bulan kapungker, tapi dia teu naon. Atuh nya teu tiasa kitu, kedah diobatan, kedah dilaporkeun, mohon ya Bu RT. Uang dicareosan bae heula, engke bade magrib uang sasalangan ka bukina. Mohon atuh.